Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sugri, para wargi Komandan Ramang. Pak mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangga para kaum dengan sudayana ulang rejengkeun jajar cerita Sunda Aji Batara Surya dina bagian anu ka-50 tiluna. Si kalabana dina waktu harita rek niup sulingna. Manehna rek mentangkeun kakuatanana ngaliwatan suling saktina. Tapi eda sarita kecepatan gerakan si rampak kencang pisan. Ngarawel eta suling milikna si kalabana. Sirenat siet kaprut. Eta suling teh geus aya dina cekelan leungeun si rampak. Aduh. Ieu suling teh neuleuh euy cing neuleuh heula ieu. Ragatek si rampak nggunakeun elmuna. Bletok eta sulik teh harita langsung dipotongkeun. Malahan mah harita leungeun kenca jeung katuhuna ngagunakeun ilmu saktina. Eta suling teh diremes ku leungeun kenca katuhuna jadi beulah eta suling teh jadi bagian sababaraha bagian. Puguh si kalabana colohok kakuatan si rampak memang hebat. Ada Nyi Pantil yang Nyi Kuntil jadi penasaran, hayang nyoba karena kemampuan ilmu silat si rampak. Kalabana seber, hatena harita jadi dagdigdug tepuguh, mun teu meneruskeun tarung tangtu manehanana bakal eleh. Ada si Bohim harita geus diubaran manehanana teh teu nepikeun ka palastra mah, masih kena bisa napas sok sanajan eta napasna teh can normal. Terus-terusan diubaran ku si Murda, si Bursik jeung si Palada. Si Gundul nempo kemampuan ilmu silat si rampak kacida bungahna lantaran bisa dijadikan balad mun teu si rampak bisa dielehkeun ku manehanana. Si Gundul mere isarah harita ka Nyi Pantil. Sangkan yang harapan si rampak kesuganan bisa dielehkeun. Nyai, cokanya keharap nyai, maju, lawanan teh si rampak teh. Lawanan, eta jelema teh, kemampuan ilmu silat si rampak si kampak sakti lain. Bantrak-bantrakeun, eta kemampuan memang luhur nyai. Gunakeun ilmu nu hebat nyai. Gunakeun benteng gama jeung bayangan raga nyai. Ucara kitu si rampak bakal lieureun. Mangga Kakang. Diestukeun pisan. Cileng. Di Pantil harita luncat langsung ngalayang. Cudalit cerik harita pancu nangtung deket si rampak. Si rampak harita kacida bungahna lantaran aya wanoja nu sakitu gelisna. Tang tumun tema menang eta wanoja teh bakal jadikeun pamajikanana. Teh lain nu geulis ye. Nyai teh saha Nyi Pantil deui teh. Mun tia maka Kakang nu unggul nyai wayahna kudu jadi bojo Kakang. Sok senajan urut si Gundul gekeun bae lah. Masih kena lejat cigana masih kena nikmat. Tenan naon lah satuju. Mun teh mah kuring eleh, maka kuring bakal masrakeun jiwa raga ka anjeun rampak. Tapi mun teh mah anjeun eleh, wayahna anjeun kudu taluk tunduk patuh ka kula. Jadi lah satuju. Eueuh halangan harunganana keur kula mah. Ayo urang mimirtian we tarungna nyai. Gunakeun ilmu penemu jampe pamake nyai anu panghebatan pangsaktina sangkan bisa ngelikeun Kakang. Di Pantil harita nyerenge, manehanana mah henteu ambek, justru bungah ku kedatangan si rampak teh lantaran mun bisa dialehkeun bakal jadi baladna. Ragata harita Nyi Pantil ngagunakeun ilmu bayangan raga langsung we dina ilmu nu eta. Lantaran mun ngagunakeun ilmu sejen bisi teh maka ka tandingan ku si rampak. Bayangan raga mah merupakan jurus anu bisa badana teh ngalobaan. Celag. Nyi Pantil jirimna teh jadi loba. Limaan anu palsuna bayanganana, hiji nu aslina jadi genepan. Si rampak harita colohok we nampo jirim Nyi Pantil anu jadi loba. Wah.
Jirimnya ieu bet jadi loba kieu ya Kakang jadi lieur ya. Tapi teu naon lah, sok we maju ka dieu. Bayangan Nyi Pantil anu 5 harita sing blesat narajang, cileung kolepat. Kabehanana harita ngagem jurus-jurus anu sarua dikendalikeun ku Nyi Pantil anu asli. Si Rampak harita kokolepatan nyikan kana panarajang bayangan raga jurus bayangan raga milikna Nyi Pantil anu jumlahna teh 5. Kokolepatan terus-terusan. Sauk hiuk kedukdas harita mah dibendung siet kidak paus hiuk kedukdas. Narajangna anu 5 urang teh cirim Nyi Pantil harita ti handap ti tengah ti luhur ti tukang wah ripu we pokona mah harita si Rampak teh. Sok sanajan si Rampak bisa ngagunakeun kecepatan gerakan usaha kitu gancangna tapi da ai kulobaan mah geuninganan ripu oge si Rampak teh. Tungtung nama si Rampak mesat kana kampak saktina. Eta kampak teh digubakapik digubat babit kana badan Nyi Pantil anu 5an. Bayangan raga milik Nyi Pantil teh tetela sieun ari ku kampak mah lantaran mun kabeunangan tang teu bakal ngiles. Mun teu kabeunangan mah tetep tagen terus-terusan we narajang. Beki dila nu ragot tarung teh beki hebat bae. Beki ngagunakeun beki katempo ngagunakeun ilmu pinunjulna. Si Rampak harita kadese sok sanajan ngagunakeun kampakna. Jadi mangsa kabeunangan panarajangna bayangan milikna Nyi Pantil ti tukang. Jebet solonton. Siet berat harita 2 sukuna aya nu nyibret nyata anu ngael. Judalit kidebut harita si Rampak teh mebet rubuh kana taneuh. Korejat harita hudang deui. Kakerau ge cengkat hiuk jebet. Harita aya anu neungel kana beungeutna. Solonton. Harita nyelonton ke belah kenca. Hiuk jebet harita ditarajang deui bae. Siet si Rampak harita mabukeun kampakna. Berat keuna harita ka hiji bayangan Nyi Pantil. Langsung we nguyupuk langsung ka handap ngagubrak las leungit. Bayangan Nyi Pantil tinggal opatan deui terus-terusan harita narajang. Siet berat kabeunangan deui. Ayeunangan tinggal 2 bayangan raga milik Nyi Pantil teh. Nyi Pantil muji kana katanginasan kana kahebatan si Rampak. Deui jirim bayangan raga milik Nyi Pantil teh. Nyi Pantil ngagunakeun elmuna deui ayeuna mah ngalobaan. Celag. Jumlah Nyi Pantil teh jadi 10 ayeuna mah. Bayangan anak jadi 10. Jadi bayangan anu keur ngalawanan si Rampak 2 jadi 12. Cirela cileng. Anu 10 harita narajang ka si Rampak. Terus-terusan harita narajang dihurup harita kulobaan. Si Bohim, si Murda, Kalabana, si Bursik jeung si Palada anu masih kena nyaksian kana lumangsungna eta kejadian harita menikeun kacolhok kakara harita nempo kemampuan ilmu silat Nyi Pantil sakitu hebatna. Nyi Kuntil gararete ka harita hayang miluan tarung hayang we neungeulan ka si Rampak. Lantaran ngesalkeun si Rampak teh. Ngajadikeun emosi, ngajadikeun kakeuheul pikeun sepikeun Nyi Kuntil jeung si Gundul. Lantaran si Rampak teh dihurup kulobaan sok sanajan ngan bayangan tetep beda tenggeulana mah sarua jeung aslina. Si Rampak harita ripuh antuk nama harita. Kampak sakti milik si Rampak teh ngaceleng ka handap lantaran aya nu mindo palabasikuna. Saterusna mah dijejeg tuurna kaleong harita ka handap, dipeupeuh harita kana puceuli jeung kana cukang irungna. Hiuk jebet jebrot celebet. Si Rampak harita ngaguler dina taneuh. Tacan oge nangtung geus dipindo deui bae diprakpek atuh ku 12 bayangan Nyi Pantil. Nyi Pantil sukumaha teh tangtu si Rampak teh bakal eleh. Aduh, aing ripuh anjing. Ripuh di kieu bae anjir. Tetela kemampuan ilmu silat Nyi Pantil hebat. Jurus-jurus anu kieu baru hese ieu mah yeuh ngelehkeun nanage. Itu gerentes hate si Rampak dina waktu harita. Ngatungtung nama si Rampak teh harita ngacungkeun leungeuna tanda taluk
teu bisa ngelawan deui. Gas Jai, taluk. Ilmu silatnya hebat. Ulah taluk Jai, taluk. Aduh. Aduh jadari awak teh aduh. 12 bayangan Nyi Pantil ngeureunkeun gerakanana. Saterusna mah las ngaleungit teuing ka mana dikendalikeun ku Nyi Pantil anu asli. Selain Nyi Pantil harita ngadeukeutan ka si Rampak. Kumaha Rampak, anjeun taluk ka kuring? Hah? Atawa masih kena penasaran? Mun masih kena penasaran masuk we urang neuskeun deui tarung. Taluk Jai. Jai memang hebat. Ilmu panamu nyampe pamake Nyai hebat pisan. Sipikeun tandinganana kula taluk Nyai. Syukur mun anjeun taluk mah. Syukur mun anjeun taluk mah. Nyi Pantil harita langsung ngumumkeun ka sakabeh jalma nu hadir yen si Rampak taluk jadi baladna teu mimiti harita. Si Rampak bakal tunduk patuh ka Nyi Pantil. Atuh der bae jalma-jalma teh surak eak-eakan. Jalma-jalma teh harita keprok sweet cocorowokan jeung rea-rea deui ngadukung ka Nyi Pantil. Atuh da katempona Nyi Pantil mah sakitu geulis rancunitna. Harita aya nu seuri ti kaanggangan. Eta seurina teh menikeun katarik pisan. Hebat euy, hebat ieu. Aya karamean di dieu hebat. Dirimna mah teu katempo tapi sorana harita kadenge menikeun kaaweuhanana teh kaitu ka dieu bulak-balik. Malahan mangageterkeun hate anu hadir. Saha atuh eta jalma teh para kaum dangu? Kakara oge Nyi Pantil teh rengse tarung jeung si Rampak. Harita aya sora tan katinggal jiribna ting di mana cicingna teh. Kasugri para wargi sedengkeun rombongan si Wira, si Atar, Anis jeung Encum. Harita memang kabeneran pisan ngaliwat kapal badinya. Nyaho ieu didinya teh aya karamean da memang pernah tumanya heula si Wira teh. Pernah tumanya heula ka salah saurang jalma anu keur leumpang. Tetela si Wira, si Atar, Nyi Anis jeung Encum teh datang oge kadinya hayang nempo cenah kana lumangsungna kajadian didinya. Nyatana tarung teh latihan ilmu silat teh ngan cikeneh mah tarung Nyi Pantil jeung si Rampak eta mah tarung anu bener. Mun teh mah panajangna keuna teh ngarasakeun kanyeri anu pohara. Si Wira, si Atar, Nyi Anis jeung Encum harita nyaksian kana eta kajadian teh dina tangkal kai. Ngan mimisah-misah tangkal kaina henteu hiji, henteu satangkal teh ku opatan, tapi misah tempat. Si Wira mah jeung si Atar, Nyi Anis mah jeung Encum si dampal astina. Cikene oge harit aya nu seuri nu ngagakak seuri teh, si Wira apaleun, si Atar, Nyi Anis jeung Encum oge nyahueun. Getar kakuatan tinu seuri bieu lain bantrak-bantrakeun, kakuatanana kakuatan tanaga jerona memang hebat. Terilah harita aya nu seuri deui ngagak-gak. Puguh bae si Gundul, Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil panasaran saha atuh eta jalma nu seuri teh. Gundul, Pantil, Kuntil, oge nu sejena. Dewe kaya ngagelong sia kabeh, aya ngalegleg sia kabeh. Sakedeung deui sia bakal diajurkeun ku aing. Bakal diajurkeun dihancurkeun ku aing. Paguron anu kakara disebar luaskeun ka jalma rea teh
tina puyayina pisan bakal burak-balik ku aing. Si Gundul harita nangtung luak liek jika nanti penasaran karena sora anu cikeneh kadenge ku dirina. Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil ge panasaraneun. Si Wida, si Atar, Nyi Anis jeung Encum oge panasaran. Diteangan di eta tempat mada heuweuh jalmana. Ciga-ciga anu nyumput di hiji tempat anu rada anggang tidinya. Wei, saha anjeun teh? Mun wani mah datang ka dieu sanghareupan dewe kieu. Tong jadi jalma anu pengecut, datang we ka dieu mun nya mah di dinya hebat. Ku dewek ditangtang tarung, ku dewek bakal disanghareupan pikeun ditangtang tarung. Anjeun kudu tarung jeung dewek kadenge danangga lapis anjeun memang hebat. Sok ka dieu mun nya mah hayang tarung jeung dewek. Sok ka dieu. Cacap omongan si Gundul kitu. Cirilat harita ai cirim ngacirilat. Langsung harita Pancu nangtung di tengah pekalangan tarung. Calagadag harita Pancu nangtung. Sararea harita museurekeun perhatian ka jalma anu kakada datang kadinya. Pancu nangtung aksi naker malahan mah tangah sagala nangtang tarung ka si Gundul ka Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Saatu para kaum dangu eta jalma teh. Tetela eta jalma teh para kaum dangu Jaya Dirga geuninganan. Jaya Dirga anu geus dialungkeun teh kawahangan eleh tarung ku Nyi Pantil. Malahan mah geus paeh ku Nyi Pantil teh jeung Nyi Kuntil. Dialungkeun kawahangan tapi edas Jaya Dirga bet bisa hirup deui. Si Gundul colohok Nyi Pantil Nyi Kuntil oge colohok asa teu percaya kana tatampuanana. Jaya Dirga harita Pancu nangtung di jero pakalangan tarung. Naon deui colohok kitu? Pantil Kuntil ka dieu sia. Sia nu geus modern aing lain. Ayeuna mah aing bakal modern sia. Pikeun anu kadua kalina. Di mana-mana sia bodar kadua kalina mah si Gundul moal bisa ngahirupan sia. Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil silih teuteup. Aya rasa saber oge dina hate lantaran Jaya Dirga tangtu bakal ngagunakeun elmu penemu jampe pamakena anu pinunjul geus moal asa-asa we kamanehanana dina waktu tarungna. Jeung dewek sia Jaya Dirga mun nya mah hayang tarung. Sok ka dieu. Saha oge nu tarung jeung dewek sok ka dieu. Memang dewek hayang modern sia Pantil Kuntil oge sia Gundul. Musia bebuyutan dewek dina poe ayeuna nyatana sia. Ayo ka dieu mun teh mah bener-bener hayang modar ku dewek. Si Gundul panas, Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil oge panas. Tapi Nyi Pantil mah sabadara di pikiran dibulak-balik manehanana teh. Mun teh mah tarung jeung Jaya Dirga tangtuna bae bakal aya nu eleh. Sedengkeun manehanana teh nyatana Nyi Pantil jeung Jaya Dirga teh aya ti golongan hideung. Mun teh mah tarung tutumpuran nepikeun ka paehna maka rugi atuh. Saanu ruginya ti golongan hideung anu rugi. Tapi hal ieu geus bisa di eureunkeun jigana teh lantaran Jaya Dirga katampona kesal pisan jeung ambek pisan ka Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Hormat beungeutna Jaya Dirga memang beureum, nemu ka ambek. Leungeun awe dipeureupeun geus moal bisa dihalangan deui jiga-jigana teh. Sok sanajan ku Nyi Pantil dirayu diolo oge. Ayo maju euy. Mun teh mah anjeun hebat masuk ka dieu maju. Saha nu bakal maju? Anu tadi mana? Si Rampak mana? Ka dieu sok maju. Si Bohim mana? Ka dieu maju. Murda, Kalabana, Bursik, Palada sok ka dieu sia maju. Blog. Waing sia dipodaran kabehanana ge. Caritaan si Jaya Dirga memang susumbar pisan. Hayang teh modaran
lantaran Jaya Dirga geus kasunut ku nafsu amarah angkara murka anu memang geus nepi kana puncakna. Ari si Wira, si Atar, Nyanis jeung Encum nembok itu sebenarnya mah bunga lantaran ti golongan hideung pabentar paham bantro kakuatan. Jadi bikin si Wira mah hal ieu teh kauntungan. Aduh, ya hiji kauntungan tar euy keur urang ieu. Lantaran si Jaya Dirga hirup deui, saterusna tangtu bakal tarung ta jeung si Pantil jeung si Kuntil lantaran anu maehan Jaya Dirga teh si Pantil jeung si Kuntil. Tangtu Jaya Dirga teh ambek ka si Pantil jeung si Kuntil. Ieu hiji kasempetan pikeun urang ieu. Hiji perkara anu hade pisan ieu. Moal kudu capek urang teh maehan si Pantil jeung si Kuntil. Lantaran ku Jaya Dirga bakal dipaehan. Cek pirasat kuring mah datang tu bakal unggul Jaya Dirga teh. Ya ari cek kuring mah teuing euy. Data apal Wira. Ting bakal mana nu eleh teh tah. Ngan ieu mah hiji kauntungan memang keur urang teh bener pisan ieu mah ieu. Nyanis jeung Encum horege Nyanis jeung Encum oge panujueun sabenerna mah kun tindakan Jaya Dirga. Manehanana geus moal capek nguruskeun si Gundul, Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Hal ieu teh memang Jaya Dirga oge hayang jadi jago, hayang jadi jago nomor hiji dina waktu harita. Si Gundulnya gitu kan deui. Loba jalma nu hayang jadi jago, panghebatna, pangsaktina. Hayang dipikaserap ku jalma rea, hayang dipepustikeun, hayang dipepujuhkeun, hayang jadi raja di antara raja anu aya. Kulantaran Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh memang ditangtang tarung tita tadiku si Jaya Dirga. Duanana harita laluncatan cileng-cileng manikeun ka luhur loncatna teh celik-celik harita pancu nangtung di hareupeun Jaya Dirga. Sedangkeun si Gundul harita manehanana nangtung tapi dina deukeuteun tempat tiukna bae. Si Gundul oge aya rasa kasieun bisi teh Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil paeh ku Jaya Dirga. Maka Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil mah bisa dihirupan deui lantaran jurus konco jiwa ngan bisa digunakeun sakali-kalina, teu bisa digunakeun pikeun kadua kalina. Dan si Gundul oge curiga ka Jaya Dirga. Jaya Dirga oge bogaeun elmu anu tara digunakeun eta elmu teh. Ting elmu nanahaon ngan anu jelas mah. Si Gundul bisa nganyahokeun yen jurus Jaya Dirga teh nyatana jurus anu bisa ngahirupkeun dirina. Bisa rawarontek atawa bisa pancasona di antara dua jurus eta bae di antara dua ajian eta. Bisa rawarontek, bisa pancasona mangrupakeun jurus pinunjul anu bisa hirup deui, anu bisa nyambung deui. Mun ilmu pancasona mah di mana-mana katebaku angin maka bakal hirup deui. Sok senajan badana geus direcah oge. Geus kaitu ka dieu eta badan teh maka bakal nyambung deui ngan kasapu ku angin gitunya katebak angin bakal hirup deui. Tapi ari rawarontek mah di mana-mana antel kana taneuh rawarontek mah bakal nyerambung deui. Si badana sok najan geus direcah. Si Gundul oge geus nyaho kana eta ilmu, tapi eta ilmu teh geus langka atuh da. Geus aya kana 100 taunna can aya beja ngeunaan eta ilmu, tapi ayeuna aya hiji jalma anu bisa hirup deui geus paeh nyatana Jaya Dirga. Waktosna parantos para kaum dangu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.